Cing yakin eta teh hadis Kanjeng Nabi, moal bohong kan Nabi. Moal bohong. Cing boga keyakinan 100% karena ieu hadis teh. Mun ngaji maka segala kebutuhanku Allah dicumpona. Cing yakin. Mangda nanaon teh kudu diusahakeun itu ieu. Ngentong poho ngaji. Entong usaha poho ngaji, ninggalkeun ngaji. Nabrakan peraturan agama. Allah. Sakumaha suksesna oge, sakumaha usahana maju oge moal barokah. Nabrakan wae tiang. Nabrakan wae peraturan Allah mah. Nabrakan wae aturan syariat mah moal barokah. Moal sukses. Cadu lamun sukses. Lamun aya nu sukses moal barokah. Sok. Moal tenang tah ngingu. Harta na moal. Sing saja mah nu daek ngaji atawa ngadengikeun nasihat ulama dengan kiai tur diamalkeun maka kabutuhanana kepentinganana bakal dicumponan ku Allah. Tur bakal dipaparinan rizki anu teu disangka-sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Summa ila arwahi jamil awliya illahi ta'ala min masyarikil ardi ila maghribiha fi bariha wa bahriha min yamini ila simaliha wa khususun Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalini qaddasallahu sirrahu wal ajiz. Wa ila arwahi jamil mu'allifil kutubi wa musannifiha wa syariha wa syaikhi masyaikhina khususan mu'allif hadal kitab Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Min usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina minhum syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Parantos ngandikanya tanah pangarsa mama ajengan musonib kersana Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan orang doakeun beliau selalu aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Oge urang anu ngaoskeun ieu kitab mudah-mudahan orang sadayana dipaparinana ilmu anu barokah, dipaparinana ilmu anu bermanfaat, dipaparinan taufik sareng hidayahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ajengkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala jeung parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana lapad man ari sahaning wae jalma hafidho eta ngaraksa eta nalar ieu si man ala ummati ka umat kaula arba'ina nalar kana 40 naonana hadisan hadisna 40 hadis minas sunnati anu tetep tina sunnah hatayu adia sahingga yen nyampaikeun sehingga yen ngapalkeun deui siman hakana itu arba'in ilaihim kaitu ummati kungtu tah kabuktian kaula lahu anu tetep lahu pikeun itu si man syafian eta teh anu nyafaatan wasahidan jeung eta teh anu nyaksian yaumal kiamati dina poe kiamah. Tuh. Saur Kanjeng Nabi sing saha wae jalma anu katalar 40 hadis. Katalar 40 hadis. Tuh. Hadis Kanjeng Nabi. Sanggeus katalar disampaikeun ka umat-umat gitu kan kanu sanes diamalkeun gitu maka ku Kanjeng Nabi bakal dibere syafaat bakal disapaatan bakal disaksian bahwasana yeuh umat kula teh nu katalar 40 hadis bari diamalkeun bari disalabarkeun ka batur teu matakan aya hadis arba'in hadis 40 teh eta biasana sok diaji leuwih alus mah nya teh ditalar hadis teh ditalar pahamanana sampaikeun ka batur maka eta jalma meunang sapaat jeung disaksian bahwasana ieu jalmi teh nu katalar hadis nu berbuat baik nu amal hade dina poe kiamat gitu ning nalika urang keur di pengadilan pasti urang teh hayang ngabutuhkeun saksi anu bener-bener eta saksi teh bakal nolongan urang nya teu kitu otomatis urang teh manggil saksi anu sapanuju jeung urang nu matak nyalametkeun urang hayang teu kira-kirana urang anu kuduna dijebloskeun ka penjara kari-kari aya saksi anu ngabela urang henteu si eta mah teu ngalakukeun kasalahan si eta mah bagur
Si eta mah buktina urang tah ieu videona tah bungah teu kira-kira. Teu begitupun urang disaksian ku Kanjeng Nabi keur dihukuman teh ku Gusti Allah teh saksina sa Kanjeng Nabi nyaksian bahwasana diri urang teh keur dina kaayaan kaalusan. Sok ngamalkeun ilmu sok ngararaji Kanjeng Nabi anu jadi saksina oge. Waqala jeung ngadau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ari saning we jalma hamala eta nanggung atawa ngapalkeun siman min ummati ti umat kaula arba'ina kana 40 naunana hadisan hadisna lakiyata pasti panggih ieu siman Allah ka Allah azza wa jalla yaumal kiamati dina poe kiamat pakihan bari anu ngarti aliman tur bari anu nyaho berilmu faqih gitu. Aya hadis deui sing sajalma anu nalar atawa nu nalar bari ngamalkeun paham kana makna jerona mah lain nalar tapi pagawean acak kadut katalar mangrebu hadis ai pagawean acak kadut teu nurutkeun Kanjeng Nabi apa artinya gitu nya katalar bari kaamalkeun gitu 40 hadis maka bakal panggih jeung Gusti Allah dina poe kiamah pakihan aliman bari eta jalmi teh keur kaayaan faqih paham kana ilmu aliman tur anu nyaho kana tur anu berilmu nu nyaho. Jadi panggih ka Allah teh lain keur kaayaan lacut. Lain keur kaayaan bobolokot ku dosa. Lain kaayaan keur hina. Lain kaayaan keur dibaeudan ku Allah. Gitu. Ngaharep ka Allah teh keur kaayaan urang keur dipikanya aku Allah. Saha eta teh jalma anu katalar 40 hadis bari ngamalkeun kade jago hadis ngamalkeun di jago ulama dunia we meureun kasebutna nu kitu mah Allah teras waqala jeung ngadau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ari saning we jalma tapaqoha eta jadi ngarti ieu si man pidinillahi dina urusan agama Allah azza wa jalla angkapan nyukupan hu kaitu si man insyaallah Gusti Allah taala nyukupan kana perkara kabutuhan kepentingan ahama anu mata nyusahkeun ieu mahu kaitu siman warazaqa jeung pastina ngarizkian Gusti Allah hu kaitu siman min haitsu la yahtasibu tina sakira-kira teu layuh tasabu tina sakira-kira teu disangka-sangka ieu man saur sa min haitsu la yahtasibu tina sakira-kira henteu nyangka itu siman kana datang dari rezeki ti Allah. Si cek Kanjeng Nabi sing saha wae jalma anu paham ngarti sok ngaji kana hukum Allah
daek ngaji, daek rutinan, daek boh mingguan, boh bulanan, daek ngaji, ngadengikeun nasihat-nasihat ulama, rek di online, rek dina langsung gitu. Tah eta teh bakal dicukupan ku Allah segala kebutuhan. Jelema yo rezekina bakal datang teu disangka-sangka. Saeta teh jalma anu daek ngaji, jalma anu daek rutinan, jalma anu daek ngadengekeun nasihat-nasihat na para ulama, ustad, kiai ajengan, ya, teu ngabenci, mahabbah, maka eta jalma sakumaha susahna, sakumaha boga kabutuhna, maka bakal dicukupkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Cing yakin eta teh hadis Kanjeng Nabi, moal bohong kana we. Moal bohong. Cing boga keyakinan 100% kana ieu hadis teh. Mun ngaji maka segala kebutuhanku Allah dicumpona. Cing yakin. Mangda nanaon teh kudu diusahakeun itu ieu. Ngentong poho ngaji. Entong usaha poho ngaji, ninggalkeun ngaji. Nabrakan peraturan agama. Allah. Sakumaha suksesna oge, sakumaha usahana maju oge moal barokah. Nabrakan wae tiang. Nabrakan wae peraturan Allah mah. Nabrakan wae aturan syariat mah moal barokah. Moal sukses-sukses, cadu lamun sukses. Lamun aya nu sukses moal barokah, sok. Moal tenang tah ngingu harta na moal. Tah sing saja mah nu daek ngaji atawa ngadengikeun nasihat ulama dengan kiai tur diamalkeun, maka kabutuhanana, kepentinganana bakal dicumponan ku Allah. Tur bakal dipaparinan rezeki anu teu disangka-sangka. Gitu. Rezeki nu teu disangka-sangka teh nya bisa jadi meureun duit murag. Sakarung meureun ti luhur, bisa jadi mun wali eta oge. Anu teu disangka-sangka teh bisa diartikeun kieu. Urang fokus ngaji, keur ngaji. Urang fokus nyiar ilmu, keur nyiar ilmu. Maka torolong we kete rezeki teh digampilkeun. Nah hanya padahal kan abdi teh ngaji. Ngaji usaha mah da paling ti jam 1 tepi ke ti jam isuk tepikeun ka jam 12 sesana mah ngaji. Tapi nah ieu brug-abrugan rezeki teh. Nah nu meuli teh seueur. Nah hajug-ujug aya nu masihan. Nah hajug-ujug aya nu manggil padamelan. Nah hajug-ujug aya nu ngajakan damel, nu tadina urang hese damel teh. Tuh. Teh rezeki teu disangka sangka ku urang teh. Sabab naon? Da sabab teh urangna pul kana ngaji. Hate urangna pul mahabbah ka Allah, ka Rasulullah sehingga urang daek ngaji. Sehingga di hate urang teh teu aya masalah rezeki. Rezeki mah ngan caukur aya na leungeun jeung otak di pikiranna teh. Nah hate mah ngaji we. Gitu. Najan emang kasahariana gawe tapi na hatena cinta na ngaji, rezekina bakal dirizkian teu disangka-sangka. Tuh. Allah. Wa qala jeung ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auha mamparinan wahyu saha Allah Gusti Allah azza wa jalla ila Ibrahim ka Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam,
Ya Ibrahim, hei Ibrahim, ini saestuna kami cek Gusti, saestuna kami alimun eta anu maha uninya, anu maha nyaho. Habu mika resep kami kulla alimin kasakabeh jalma anu berilmu, kasakabeh jalma anu nyaho kana hukum-hukum Allah, kasakabeh jalma anu ngararaji. Gusti Allah anjing Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kami teh alim, kami resep kasakabeh jalma anu alim tuh dipika resep ku Gusti Allah, sehingga sing sawae jalma anu dipika resep ku Allah rek sakumaha loba dosana amalna saencret anu ditinggali ku Allah, amal kebaikan nu saencretna, amal kagorenganana dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Eta teh naon? Eta teh lantaran Allah cinta ka urang. Jangan loba dosa. Ngan kebiasaan Gusti Allah cintana ka saha? Ka jalma anu dosana saeutik gitu. Ya. Jadi urang teh berharap karena cintana Allah. Lamun Allah geus cinta ka urang, rek sagala naon wae digampangkeun keur urang. Ya, sagala kabutuhan dicumponan, rezeki datang teu disangka-sangka. Sabab naon? Hate urangna full cinta ka Allah. Jiwa, raga, napas, tenaga, kabeh keur Allah, keur Rasulullah, keur agama. Ditumpahkeun kabeh. Keur diri urang tumpahkeun kabeh. Teu nya. Katakan Allah ge malik cinta ka urang. Antong hayang dicintai Allah, ai urang teu cinta ka Allah, sok aneh. Hayang meunang rahmat Allah, ai kari-kari urang pagaweana ngan caukur ngabenduan Allah. Nyieun Allah amak we. Eta hayang dipika rahmat. Allahu Akbar. Wa qala jeung ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-alimu ari jalma anu ngarti, jalma anu berilmu, aminullahi eta kepercayaan Allah Subhanahu wa ta'ala fil ardi di bumi. Kepercayaan Allah, jalma ulama ali ngaji ustad kiai ajengan ulama dunia tapi ulama akhirat tapi lain ulama dunia kali nya. Jalma anu berilmu nu daek ngaji eta teh jadi kepercayaan Allah di dunia. Cing kira-kira urang daek teu jadi kepercayaan obos, daek atuh da gajihna gede, aya masalah naon bebeja ka obos pasti bakal dibere, sabab naon? Kepercayaan obos. Naon hadapkeun obos teh atuh tangan kanan atuh kepercayaan obos. Tawa kepercayaan guru, nikmat urang. Tuh, urang jadi kepercayaan obos ge geus nikmat ketika aya kabutuhan naon itu ieu. Tuh. Abdi teh ieu teh rek nikahan budak teh kan jiga nanti moal diramekeun da abdi teu gaduh itu sabaraha ramekeun teh nyaho sok sabaraha budget palingnya sekitar 100 jutaan bos itu ya eueuh nanaonan di urang mah 100 juta rek 1 miliar sugan dibere ku kula coba bunga teh lawan anu kitu jadi kepercayaan Allah seperti itu bunga apalagi urang jadi kepercayaan Allah. Kepercayaan Allah. Butuh anu bebeja ka Allah, butuh anu bebeja ka Allah. Hayang anu bebeja ka Allah dicumponan ku Allah. Dipikanya aku Allah. Ketika minta bantuan itu iya dipikanya aku Allah. Eta untungna urang jadi kepercayaan Allah di bumi. Allah.
Wa qala jeung ngadau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinpanun ari dua warna, dua golongan min ummati anu tetep ti umat kaula, ida soluhu eta di mana-mana bagus ieu sinpan, solaha maka bagus naon annasu jalma-jalma. Wa idza fasadu jeung di mana-mana ruksak ieu sinpan, pasada maka ruksak saha annasu jalma-jalma. Sanu dua golongan eta al umara'u nyaeta pamarentah, wal fuqaha'u jeung ahli fikih. Zaman baheula lain fikih ahli fikih zaman ayeuna. Ahli fikih zaman baheula mah nyaeta nu ngarti kana fikih, tasawuf, tauhid, hakikat, tarekat jeung sajabana eta disebutkeun ahli fikih. Ahli ngarti. Lain ahli fikih zaman ayeuna. Fikih di jeroan. Tepikeun ka salat ge kuat cangkeul eta nganilai batur salat. Tepikeun ka cangkeul eta ningali wudu batur cangkeul. Capek. Naon fikih doang nu diajina. Fikih doang. Tasawufna teu diaji, tauhidna teu diaji, tarekat, hakikat jeung sajabana teu diaraji. Ahli fikih zaman ayeuna tah. Anu nyaeta mawa kapana tikan. Kabatur teh hayu ngajejeleng ngaku goreng. Allah. Nah, ieu mah nu dimaksud di dieu mah ahli fikih zaman baheula. Ditelah nanti ahli fikih, ahli ngarti sagala. Terus. Nah, eta pamarentah jeung ahli fikih baheula. Lamun teh mah alus pamarentah jeung ulamana, maka masyarakatna oge bakal alus. Lamun pamarentahna goreng jeung ulamana goreng, teu ceureuh. Duana ge sok korupsi, maka ka masyarakatna bakal rusak. Gitu. Ya. Mataka ajeg dedegna ieu dunia teh ku ulama jeung ku umaro. Ngan ieu dunia bakal rajet lamun dipimpin ku ulama dunia atawa ulama su jeung ku pamarentah nu teu adil. Rajet. Tuh. Ya. Buktina hiji weta ti pihak pamarentahan menonjol ka luhur, adil saorang. Nah, maka ya buktina nu keur viral ayeuna, Pak Deri meureun keur viral ayeuna jadi gubernur. Gitu kan. Adil ceuk rakyatna. Barang bere mela ka rakyatna itu. Eta teh hiji gubernur anu adil dipika cinta ku masyarakat, tingali masyarakatna loba nu nurutan kana akhlakna, loba anu nurutan kana kebijakanna, loba anu nurutan jadi cinta kana alamna nu ciptaan Allah, jadi nurutan kana berehanana ka fakir miskin, peduli ka anak yatim piatu mikanya loba diturutan. Tuh. Di mana-mana pamarentahna alus, ulama na alus, maka masyarakat nage bakal alus. Jadi tong bingung-bingung keur ngamajukeun ieu Indonesia, ngamajukeun masyarakat nu aya di dunia ieu mah kumaha carana? Ulama jeung umaro ngahiji sok babarengan ka Allah, babarengan urang negakeun hukum Allah. Tuh. Ngan lamun ulama jeung pamarentahna rajet atuh masyarakatna dirajet. Ambalaya. Ya. Mangga rasa-rasakeun we ayeuna.
tingali masyarakat gerajet apa teh sok tingali rasa-rasa. Waqala jeung ngadau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ata di mana-mana datang alaya ka kaula naon yaumun poe la azdadu anu teu tambah-tambah kaula pihi dina itu yaum naonana ilman ilmuna yuqarribu anu matak ngadeukeutkeun ieu ilmu ni ka kaula ngadeukeutkeun ilallah ta'ala ka Allah azza wa jalla pala burika maka moal diberkahkeun naon li pikeun kaula pitulu isam sidalikal yaumi dina nalika bijil na panon poe na ita poe cek Kanjeng Nabi di mana-mana urang ngalakonan dina eta hiji poe dina hiji poe teu nambahan ilmu dina hiji poe teu ngaji tara daek ngadengekeun nasihat ulama nasihat guru-guru urang tara daek ngaji sapoe teu nambahan ilmu anu mana eta ilmu matak ngadeukeutkeun ka Allah lain ilmu anu ngajadikeun teuas urang ka Allah lain ilmu nu matak pijauheun ka Allah lain ilmu anu matak ngadeukeutkeun urang ka Allah matak ngayakinkeun urang ka Allah yakin kana ayana ganjaran yakin kana ayana akhirat yakin dunia teh hina yakin akhirat teh mulia yakin dunia teh ngan saukur bakal rajet sakedeung deui oge yakin akhirat nu bakal langgeng ilmu keyakinan eta lah urang sapoe bae teu ngaji ilmu eta maka cek Kanjeng Nabi poe eta oge dia moal dibarokahkeun kahirupana moal dibarokahkeun rezekina moal dibarokahkeun budakna naon moal dibarokahkeun budakna teh moal disolehkeun pusing ku budak sabab naon teu ngaji ilmu nu matak ngadeukeutkeun ka Allah dina sapoe wayahna kudu aya atuh sapoe teh sok rencanakeun sajam sakali mah 2 jam sakali mah sapoe we tong loba-loba teuing sok sapoe tiap hari we tuluy sajam hari esok sajam hari esok sajam gitu nya kudu boga urang teh lamun eueuh nu ngajarna oge dia online nya ramekeun imah urang teh ku ceramah-ceramah nu matak ngabangkitkeun ngayakinkeun urang ka Allah nya lain ngadon seuseurean we tak ngeaskeun ka Allah tak teu asa teh urang garak gak we nya leuheung-leuheung ai mancing mah supaya orang eling ka Allah sok pilarian guru pilarian rutinan pengaosan tong liren-liren sok ayo ngararaji tiap hari mang rutinan lagi saminggu sakali atuh naon hesenana online loba ayeuna mah ngabadeg teu aya alasan teu ngaji sapoe supaya naon mancing supaya hirup urang dibarokahkeun usaha urang dibarokahkeun budak urang dibarokahkeun umur urang dibarokahkeun kitu sapoe kudu aya teh jadwal ngaji teh diuk kitu diuk bari rapi ngadep kiblat dengekeun hiji ceramah anu matak ngahudangkeun kana hate urang anu matak yakin bahwasana akhirat nu abadi dunia mahina cok dengekeun eta pilarian mangga gitu Allah eta teh matak nari kana kabarokahan hirup urang naon barokah teh atuh heueuh hirup teh teu loba kapusing heueuh nyekelan duit ge teu loba kapusing moal bingung ku rezeki moal bingung ku budak
moal moal matak raheut hate ku rizki, raheut hate ku budak, raheut hate ku pamajikan. Sababna barokah ku ngaji. Ya, ngaji sapoe kudu aya. Tajadwalkeun pilang bara mah. Waqala jeung ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tafdilil ilmi dina ngutamakeunna ilmu alal ibadati manderikeun kana ibadah wa syahadati jeung jalma nu maot syahid. Fadlul alimi ari unggulna jalma nu berilmu nu sok ngaji, nu ngarti kana hukum Allah, nu ngarti kana aturan Allah tur diamalkeun alal abidi ngelehkeun ka jalma anu tukang ibadah tanpa ilmu. Jalma nu ibadah bari tara ngaji, tara daek ngaji, tara daek nasihat ngadengekeun nasihat-nasihat ulama, tara daek cinta ka ajengan, ka ulama, ka guru ngaji, ngandonna cejeleh. Ibadah mah ibadah. Eta ibaratkeun naon? Kafadli eta tetep sapertikeun unggulna kami cek Kanjeng ala adna rajulin ngelehkeun ka pirang ka pang rendah-rendahna jalma min ashabi anu tetep ti pirang-pirang sahabat kami. Pangdur tah kudu ningali anjeun kae Pak Ja'ala barianan kumaha ngajadikeunna Kanjeng Nabi al ilma kana ilmu makrunan kana anu dibarengan lid darajatid nubuwah kana darajatna kanabian wa kaifa hatta jeung barianan kumaha nguranganana Kanjeng Nabi rutbatal amali kana martabatna amal ibadah al mujarrodi anu dikosongkeun ieu amal ibadah anil ilmi tina ilmu wa ingkana sok sanajan kabuktian sahala bidu jalma nu ibadahna teh layak lu eta teu kosong ieu abid an ilmin tina ilmu bil ibadati ilmu kana ibadah alati anu ibadah yuwazibu anu ngerjakeun anu netepkeun anu selalu melaksanakan ieu si abid alaiha kana itu ibadah walau lahu jeung lamun teh mah teu aya ari ilmu lam taku eta maujud lam takun tah moal aya naon ibadatun ibadah tuh. Cek Kanjeng Nabi unggulna jalma nu berilmu eta leuwih unggul, leuwih luhur, leuwih hade jalma nu sok ngaji tinimbang jalma nu sok ibadah. Tapi tara ngaji. Jalma anu sok ngaji, nu ngadengekeun ngaji, nu mahabbah ka guru-guru bari sok ngaji. Ya, rekna online, rekna langsung ngaji. Ya, nu sok ngaji eta leuwih unggul. Tibatan jalma tukang ibadah getol tapi tara daek ngaji teh. Izin gak jangan izin. Tapi ibadah. Allah. Sok ibadah. Tapi tara daek ngaji. Ngajejeleh kanu ngaji teh. Ngarendahkeun kanu ngaji teh. Ya. Eta sapertikeun unggulna kami leuwih luhur tibatan sahabat-sahabat kami. Cing. Kanjeng Nabi jeung sahabat Abu Bakar luhuran mana? Kanjeng Nabi jeung malaikat luhuran mana? Kanjeng Nabi. Sok. Kanjeng Nabi rek dibandingkeun jeung saha? Eueuh bandinganana. Aya. Begitupun jalma nu berilmu, nu sok ngaji, daek ngadengekeun ngaji. Leuwih unggulna teh kitu.
nya jauh ka cida jeung jalma tukang ibadah tapi tara daek neangan ilmu gitu kan. Allah ibadah mah ibadah ngan tiap harina hayu ngecebrekeun batur ibadah eta teh gitu. Tingali tuh Kanjeng Nabi cek Kanjeng Nabi kan ngunggulkeun jalma nu berilmu teh kuat ka kitu ku Kanjeng Nabi Allah nya gitu. Allah padahal nya sok sanajan eta jalma nu ibadah teh bogaeun ilmu ibadahna bogaeun ilmu salat teu naon lah bogaeun ilmu wudu bogaeun ngan ilmu nu matak ngadeukeutkeun ka Allah teu bogaeun tara daek ngaji ka dinya tara daek nya ilmu bahwasana ulah ngomongkeun batur kudu syukuran kudu sobar nya ta ilmu nu kitu teu bogaeun tara daek neangan cukup we ku ilmu wudu da abi teu leuleutik cenah ngaji wae cenah bosan astagfirullahaladzim. Yeuh ngaji teh tepikeun ka maot. Tepikeun ka maot. Cing yakin ka dinya ngaji teh wajib. Nyaeta ku zaman ayeuna saurpun guru ku zaman ayeuna ngaji teh dipardukeun ku Allah, fardu ain. Kudu dilaksanakeun ku urang kudu ngaji. Ngan urang ninggalkeun ngaji teh asa teu dosa. Asa teu dosa Allah. Asa teu dosa. Padahal eta teh fardu ain, diwajibkeun ku Allah. Diwajibkeun, apalagi tah ngaji babahat teh fardu ain eta. Allah, ngaji salat fardu ain. Ngaji teh fardu ain. Gitu. Nah emang najan di jerona ngaji teh aya kabagi aya ngaji eta fardu ain, aya ngaji eta fardu kifayah gitu. Fardu ain. Ngan zaman ayeuna nyaeta ninggalkeun ngaji teh asa teu dosa padahal eta teh dosa gede. Ya. Tuh, dosa gede. Matak dina sapoe wayahna urang kudu ngaji. Wa qala jeung ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi alal abidi ari unggulna jalma anu berilmu nu sok ngaji bari ngamalkeun ilmuna alal abidi ngelehkeun ka jalma nu tukang ibadah bari tara daek ngaji teu boga ilmu kapadil qomari eta tetep beda sapertikeun unggulna bulan Lailatul Badri dina peutingan bulan purnama tanggal 15 bulan Islam ngelehkeun alasa iril kawakibi kana sakabehna pirang-pirang bintang tahu tingali da bulan dikasupkeun bintang eta teh bentang itu benda langit bulan teh bintang benda langit bulan benda langit ta jalma nu berilmu bari sok ngamalkeun tuh jeung jalma nu tukang ibadah bari tara daek ngaji bari tara daek neangan ilmu nu matak ngadeukeutkeun ka Allah eta teh ibaratkeun bulan jeung bintang bulanna bali bulan purnama tingali ka luhur lamun pas nalika bulan purnama tanggal 15 bulan Islam tuh tinggal tek pangcaangna tingali bulan pasti bulan tingali bintang leutik cahayana leutik kadang eueuhan kadang katutup bulan tingali tuh caang moloncrong tak ibaratkeun kitu waqala jeung ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasfa'u bakal nyapaatan yaumal kiamati dina poe kiamat naon salah satun tilu golongan al ambiya'u nyaeta kahijina pirang-pirang nabi sumal ulama usatuluna pirang-pirang jalma nu baroga ilmu tur ngamalkeun kana ilmuna ulama akhirat ya suma suhada usatuluna pirang-pirang jalma anu maot syahid. Jadi diberi kesempatan ku Allah
anu bisa nyapaatan, anu bisa nolongan ka sasama nyaeta nabi. Bisa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad dolongan. Sapatul udma nolong. Aya kan eta milikna ngacaukur milik Kanjeng Nabi unggul. Sapatul udma nolongan ka sakabehna. Anu kabeh geus raripuh lah, geus di padang masar teh geus raripuh ku saking lilana, panasna, kalaparna raripuh. Neangan anu bisa nyapaatan bahwasana ieu geurah hukuman. Tepikeun kanu aral mah keun dae aing cenah ka neraka ge yang penting geus buru tong digantung urang teh atuh ieu teh rek kamanakeun. Keun dae lah aing ka neraka oge. Dugikeun ka aya nu kitu eta. Ngomong saking lilana diicingkeun ku Allah di padang mahsyar. Dan bisa nyapaatan, anu bisa nolongan sa kaeta jalma kabeh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadoa handapeun ara sabab ngadoa teh sehingga bereslah tidinya waktu dicicingkeun teh menuju kana waktu hukuman. Apakah ieu teh ka neraka? Apakah ieu teh ka surga? Teh eta teh ku saha? Ku Kanjeng Nabi disuhunkeun. Nya dipangnolongankeun ku Kanjeng Nabi. Pangdoakeun ku Kanjeng Nabi. Sapatul udma. Aya deui sapatul anu sanes. Gitu. Nah, nabi-nabi anu bisa nyapaatan teh. Ulama-ulama anu bisa nyapaatan teh. Gitu. Anu bisa nolongan teh. Tambahan sapatul udma. Sanggeus sapatul udma dibuka, barulah sapaat-sapaat lain bisa nyapaatan. Gitunya. Ulama bisa nyapaatan sarua. Gitu kan. Aya kasaweuran mah gitu pami telepat. Hiji ulama eta bisa ngarau ka dulur-dulurna 40 dulurna. Rek saha eta manu dipilih. Cenah kasaweuran. Kayak orang pilarian tuh di coretanana. Aya nu kitu. Jadi ulama teh bisa nyapaatan kana sanes, nolongan kana sanes. Begitupun jalma anu maot sahi dibere kuota keur nulungan batur. Gitu. Allah. Matakan jalma nu ngaijidan ka ulama mah geus moal diliuk-liuk ke ulama teh. Otomatis jalma nu ngaijidan ka ulama tuh ngaijidan ka nabi. Sabab non anu disampaikeun ku ulama teh nyaeta percariosan nabi. Tapi kurang dibaeudan, sarua jeung ngabaeudan nabi. Hayo. Geus moal menang sapaat ti nabi moal, ti ulama geus moal lah. Tong hayang sapaat sia. Lamun masih ngajejeleh keneh. Tokoh agama, kiai, ajengan, ustad, awas. Tong daek tah. Paatna oge awas. Cing atuh urang teh teu bisa ngaji teh cing daek ngadengikeun ngaji. Teu bisa ngajar teh cing daek ngaji. Teu bisa ngaji atuh cing daek ngadengikeun ngaji. Mun teu daek keneh ngadengikeun ngaji atuh cing hidmah ka kiai. Cing hidmah ka nu ngaji. Cing mahabbah, cing ngadukung kana perjuanganana. Tong jadi nu kalima nu ijid we. Ngajejeleh we. Nya. Keun moal menang sapaat di ditu naon. Allahu Akbar. Mudah-mudahan teh urang dileuleuskeun, dibukakeun mana nu leres, mana anu goreng. Pa'azim. Pa'udima. Satuluina diagungkeun. Satuluina diagungkeun bimartabatin. Naon bimartabatin kalawan darajat. Ya anu ari itu martabat tilwu nubuwati eta anu nyandingan ka kanabian. Wa fauqa sahadati jeung disaluhureun jalma nu maot syahid. Ma'ama bari tetep sartana perkara warodan geus kawari dieu mah bipadli syahadati dina unggulna jalma anu maot syahid. Tuh tingali.
Yasfa'u yaumal kiamati salah satu ambiya sumal ulama sumas suhada. Terus ambiya sa ulama. Saking mulia. Saking mulia. Dalkeun kieu atuh nu juara hiji si A. Juara 2 si B. Juara 3 si C. Kira-kira si C. Kira-kira si B jeung si C luhuran mana? Si B, sabab si B juara 2. Si B jeung si A luhuran mana? Luhuran si A, sabab si A teh juara hiji. Ibaratkeun kitu. Dipapai kieu teh ambiya ulama, berarti handapeun nabi teh ulama. Lain nu beunghar. Lain nu usahana maju. Lain anu loba dunyana. Nu mulia teh lain. Anu bisa nyapana eta ulama. Nah, jan ngan caukur imahna sapetak. Ulama akhirat. Nah, jan pakaian baragaju. Teu gaya-gaya acan. Tapi eta handapeun nabi, coba kamuliaan Gusti nabi. Terus waqala jeung ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma abada ma ubida teu pati-pati disembah sa Allah Gusti Allah taala bisaeun kana hiji perkara afdolanu leuwih afdol min pikin tina ngarti pidini tina masalah agama. Wala pakiun wahidun jeung pastina ari jalma nu ngarti wahidun anu sahiji. Asyadu eta teh leuwih banget ala syaitoni, leuwih banget beratna ala syaitoni ka setan. Min alfi abidin tinimang 1000 jalma tukang ibadah. Wali kulli sain jeung eta tetep pikeun saban-saban saeji imadun ari tihang. Wa imaduha dadini jeung ari tihang na ieu agama teh alfiku eta teh ngarti kana agama. Ceuk Kanjeng Nabi teu aya deui ibadah anu leuwih afdol mungguh Allah nyaeta ngarti dina masalah agama, ngaji kana hukum agama, ngaji nganyahokeun kana aturan-aturan Allah. Panghadena eta. Bari ngamalkeun kita hareupna. Mataka hiji jalma anu ngarti kana hukum agama Allah, hiji jalma anu ngarti dina ilmu agama, hiji jalma anu sok daek ngaji, hiji jalma anu sok daek ngaji, ngadengekeun ilmu, bari diamalkeun. Eta teh cenah leuwih dipikasieun ku setan teh. Sieunun setan teh ka hiji jalma eta tinimbang 1000 jalma nu tukang ibadah. Bari teu ngaji. Bari tara daek neangan ilmu nu matak ngadeukeutkeun ka Allah. Jadi hiji jalma anu daek ngaji kana ilmu nu matak ngadeukeutkeun ka Allah, nu matak ngayakinkeun ka Allah. Eta leuwih dipikasieun ku setan. Tara daek sieunun ngaganggu naon. Daekan keneh ngaganggu 1000 jalma tukang ibadah. Bari tara daek nyangan ilmu nu matak ngadeukeutkeun urang ka Allah. Nah, 1000 bandingan hiji banding 1000. Kumaha lamun 2? Geus moal dielehkeun.
setan sieun sieun nya. Ajeng pikeun saban-saban sesuatu sok naon sesuatu itu pasti aya tihangna. Imah aya tihangna anu ngaganjelna gitu, anu menunjangna. Imah aya tihangna. Terus masjid aya tihangna. Coba lamun nu tihang rugrugnya teh. Nah, dina agama ge ibaratkeun imah. Tihangna teh nyaeta ieu. Ngarti dina ilmu agama. Lamun urang boga imah tapi eueuh tihangan rugrug. Lamun urang boga agama eueuh tihangan tara daek ngaji ilmu, tara daek neangan ilmu, ngadengikeun ilmu, nu matak ngadengikeun Allah tara daek. Maka agama urang teh runtuh, cak acakan, racet. Agama nu aya di awak urang, keimanan nu aya di awak urang. Tuh. Nya. Waqala jeung ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu dinikum alipang bagus-bagus natina agama aranjeun kabeh. Aisarau eta nu pangringan-ringanna ieu dinukum. Wa khairul ibadati jeung ari pangsae-saena ibadah alfiku eta teh ngarti kana ilmu agama nu mata ngadeukeutkeun urang ka Allah, nu mata ngajadikeun sieun ka Allah, nu mata ngajadikeun urang selalu berharap ka Allah dengan yakin, anu mata ngajadikeun awak urang, hate urang cinta kana ganjaran, cinta kana akhirat. Anu matak eta ilmu teh matak ngabencikeun urang ka bangsa dunia tara dihatean dina hate tapi ngan caukur dicekel dina leungit. Ilmu nu kitu pang alus-alusna ibadah teh jalma anu ngarti kana ilmu nu eta. Mana ilmu nu eta? Nu ngarti kana keagungan Allah. Matak ngajadikeun mawakeun urang yakin kana Allah, keyakinan ka Allah. Allah teh aya, Allah teh nu ngarizkian, Allah teh anu bageur, Allah teh nu maha loman, Allah teh nu maha ngampura sehingga ngajadikeun yakin ka hate urang tah ilmu nu eta. Bari ngamalkeun lain ilmu ngan saukur. Dijadikeun bahan. Ulama dunia nu kitu. Allahumma ja'alna min ulama'il akhirah wa la taj'alna min ulama'is su wa la taj'alna min ulama'id dunya wa la taj'alna minal munafiqin ya Allah. Hiji deui waqala jeung ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadlul mu'minin ari unggulna jalma nu beriman al alimi tura anu ngarti dina ilmu agama anu paham anu ngarti anu ngaji kana ilmu nu mata ngadeukeutkeun urang ka Allah ngayakinkeun ka Allah. Alal mukminin ngelehkeun ka jalma nu iman al abidi tur tukang ibadah. Bari tara daek nyiar ilmu, iman mah iman. Tukang ibadah ngantara daek neangan ilmu. Bisa beina eta tetep kalawan jarak 70 naunana darajatna. Jadi jalma nu iman bari ngarti dina masalah ilmu agama jeung jalma nu iman ngan saukur tukang ibadah bari teu boga ilmu eta unggulna jauhna ibaratkeun 70 derajat. Jauhna 70 derajat. Modelkeun dina ilmu palang hiji darjah. Modelkeun urang ngajawab soal
coba tina dilman kusbil akdamna 30 darjah maka irtifana sabaraha. Aya anu ngajawab 30 darjah, aya anu ngajawab 3 hiji darjah, aya anu ngajawab 2 darjah misalkan. Kohna sabaraha kohna macem-macem. Dan ternyata hasil darjah nate misalkan 33 darjah. Aya nu beda sadarjah, aya nu beda 2 darjah, anu beda 3 darjah. Tah beda sadarjah ge geus jauh ka cida eta teh. Salah ka cida. Ya, atuh kumaha mang mendekatina? Misalkan jawabanana teh 30 darjah 20 koh. Kari-kari aya nu ngajawab 30 darjah 2 hiji koh atawa 2 koh. Eta mah hampir mendekati. Jadi jawaban anu dibenerkeun mah dina takribul maksud anu ngancaukur bedana 5 koh. Tuh. Rek kurang, rek leuwih ngancaukur 5 koh. Anapun leuwih tina 5 koh eta geus diibaratkeunna jauh cenah. Salah. Apalagi ieu bedana teh 70 darjah kacida jauhna jiga teh. Ting barat tahu uneun tah kitu nya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.